warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng musim kuring, Novita Rizky Wulandari. Dina acara Warawiri, Warta Sunda, Warta Kiwari. Warta anu baris dipidangkeun dina poe ayeuna nyaeta kagiatan rutinan di Desa Sukamanah. Pamirsa, Desa Sukamanah anu kaasup kana wilayah Kecamatan Pasir sok ngayakeun kagiatan rutinan. Masyarakatna tur lurah desana sok ilu-ilu biung kana eta program Desa Sukamanah. Nyanggakeun liputanna. Tanggal 3 Februari khususna di Desa Sukamanah diayakeun kagiatan opsi. Dibarengan ku para warga jeung rumaja tumut bebarengan ngalaksanakeun kagiatan. Dengan ukur kitu, palurah ge milu mantuan mawa pakakas-pakakas jang migawe opsi. Saperti arit, sapu nyere, pacul, sarta roda runtah. Salian ngabersihan jalan, solokan sarta buruan imah-imah warga. Kagiatan opsi ieu pikeun ngaronjatkeun masyarakat dina kabersihan Desa Sukamanah. Jeung ngawanohkeun yen kabersihan teh sabagian tina iman. Kagiatan opsi di Desa Sukamanah mangrupi kagiatan rutinan bulanan dina minggon awal sasi jang ningkatkeun darajat Desa Sukamanah. Kagiatan opsi diayakeun jang edukasi atawa pangajaran ka warga Desa Sukamanah sarta ngaronjatkeun masyarakatna supados sehat, aman, nyaman. Kagiatan opsi sasihan hampir sadayana masyarakat nyaeta 16 RW ngalaksanakeun kagiatan opsi ku RW masing-masing. Anu andil dina kagiatan opsi nyaeta sadaya elemen masyarakat. Proses opsi dilaksanakeun sateuacan pamarentah desa maparina surat edaran ka tiap RW atanapi RT anu dibersihkeun salah sahijina nyaeta saluran-saluran cai nu aya di daerah Desa Sukamanah. Kegiatan opsi kanggo Desa Sukamanah mangrupi kegiatan program rutinan. Di samping di tiap RW diayakeun kegiatan opsi ngalangkungan jungsi atanapi opsi dinten Jumaah. Program kegiatan pemberdayaan desa oge ngayakeun kegiatan opsi rutinan bulanan dina mingguan pertama awal sasi. Dinten ieu mangrupi kegiatan rutin di samping mingguanan sareng sasihan sanes kegiatan tatkala menyambut kegiatan pesta nasional, kegiatan memperingati Hari Besar Islam, nah ieu kegiatan rutin kanggo ningkatkeun derajat kesehatan masyarakat Desa Sukamanah. Diayakeunana kegiatan opsi ieu kanggo kahiji edukasi atanapi pembelajaran ka warga masyarakat Sukamanah margi sareng saur keterangan agama oge bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Anapun kang ayeuna musim hujan anu sakitu ageungna saupami teh mah kurang teu diayakeun kegiatan opsi rutinan tangtos bakal nimbulkeun banjir. Janten kegiatan ieu teh mangrupi edukasi oge pembelajaran kanggo masyarakat yen kebersihan urang teh mangrupi kewajiban kanggo urang sadayana. Bagi tatkala lingkungan urang bersih kanggo saha deui hari lain kanggo warga masyarakat Sukamanah sendiri eta diandalis. Anu anil dina kegiatan kebersihan ieu pemerintah desa ngajak sadayana elemen masyarakat pikawitan murangkali sepuh pelajar wanita laki-laki semua diajak supaya di Sukamanah menjadikan kawasan masyarakat yang bersih dan sehat. Anu biasa dibersihkan rutinan diantawisna ngabersihkeun saluran-saluran air nu aya di wewengkon RW masing-masing. Oke, saluran-saluran cai nu aya di saluran jalan protokol supados teu terjadi penyumbatan. Upami terjadi penyumbatan bakal ngakibatkeun banjir ka warga masyarakat. Tujuan diayakeunna opsi anu tadi kahiji edukasi atanapi pembelajaran ka masyarakat. Yen kebersihan teh sebagian daripada iman. Lamun di masyarakat lingkungan bersih akan terjadi lingkungan anu asri, anu nyaman, anu aman. Oke, ieu mangrupi tindak lanjut dari program
program pemerintah baik itu pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, oke tingkat kecamatan, ataupun dugi ka desa. Margi salah satu indikator indeks pembangunan manusia itu dijangku tilu indikator. Nuka hiji daya beli, anu kadua pendidikan, anu katilu kesehatan. Tah, anu katilu di bidang kesehatan supados masyarakat sehat, lingkungan kudu bersih. Janten ia mengrupi kegiatan kanggo nunjang karena indeks pembangunan manusia Kabupaten Badung kanggo ngaronjatkeun masyarakatna supados sehat, supados aman, supados nyaman eta diantawi. Ayeuna simkuring tos kasambung sareng pramudita di lokasi. Ya, hatur nuhun ka Novita di studio. Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng simkuring pramudita Putri Ajahra. Pemirsa, ayeuna simkuring nuju aya di tempat lokasi opsi di Desa Sukamana. Nah, ayeuna simkuring nuju sareng salah sahiji warga Desa Sukamana. Ya, Ibu, rupi Ibu sareng saha? Sang Ibu Titin. Bu, tujuan diayakeuna kegiatan opsi di Desa Sukamana ieu kumaha, Bu? Pertama diayakeun opsi teh kahiji supados desa warga RW 06 bersih, tumanina sehat utamina. Ayeuna di dieu seueur panyawat DBD janten samingguan sakali pasti hari Jumat atapi hari Mingguan diayakeun opsi sareng pengurus desa Sukamana, RT RW sareng warga masyarakat. Bu, naon nu karaos ku Ibu saatos diayakeun opsi di Desa Sukamana? Saatos diayakeun opsi teh kahiji nya raos intina gitu. Katinggalna sehat, tempat-tempat bersih katinggalna kan urang ge ari di tempat bersih mah urang ngiring sehat. Mun urang na tempatna kotor berarti urang ge kotor sadayana. Mun warga hoyong bersih, hoyong diayakeun opsi jeung masyarakat berarti urangna kudu turut patuh kana aturan. Eta intina mah gitu. Siap. Ibu hatur nuhun Ibu. Ya. Tim Liputan Pascal TV ngalaporkeun. Nya, hatur nuhun ka pramudita di lokasi. Pamirsa, mung sakitu anu tiasa kapihatur. Wilujeng patepang deui sareng simkuring di acara nu salajengna. Rek meuli jepit, kalah meuli calana. Abi Novita pamit, dadah sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.